Para wargi anu mulia, mangga ayeuna waktosna ngabandungan pidangan carita Sunda dina judul Jaka Lalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Haturan palawargi anu mulia anu sami-sami mikaresep kana pidangan carita tanapi dongeng Sunda di mana wae ayana mugia sadayana aya dina kawilujengan sehat lahir oge sehat batin kalayan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dina dangat ieu peribados sejak medar deui carita anu katunda kamarinya alatan kasapih ku wanci kapegat ku mangsa carita Jaka Lalana nu ayeuna parantos nincak kana bagian ka salapan mitra mohon atuh sateu acana sapertos biasa peribados nu baris medar ieu carita toleh-olehnya sejak nada dihapunten saupami teh mah aya kalaresan anu kasabit namina kasebat asmana nu kalaresan kacacandak dina ieu carita ulah kirang-kirang hapuntennya kasadayana sumangga atuh supados teu nyangkolong tingkana waktos ieu carita Jaka Lalana bagian ka salapan sejak di kawitan wilujeng ngadangukeun. Kirangga Suteja nu harita sejak ngabantuan mama jangan sanukri teh ngagunakeun ilmu nu dikawasa ku manehna najan rada ripuh oge harita teh kirangga katut mama jangan sanukri hasil oge narekahan kekuatan nu kaluar tina layon Jumani. Mama ajengan sanukri nu apal kadatangan Kirangga Suteja harita tur milu ngabantuan tarekah pikeun nyampurnakeun Jumani nu baris pindah alam anu baris dipindahkeun kitunya ieu masa sak dipindahkeun alamna ti alam manusia ka alam lelemut nyaeta ka nagara nu jadi indung pituina nu katelah nagara Pasir Hingki. Ieu teh geus memang geus aya ti dituna sok sanajan berat pikeun mama jangan sanukri teh ngalepaskeun Jumani nu sasat dikukut ti lelemut dipiara ku budak dipiara ti bubudak ku anjeunna nu sok padahal Jumani teh hafanan kurang-kurang nemah matak aral anu miara matak susah nu ngadidik tak itu geninganan watak Jumani mah dileutik oge estu hese diaturna tapi anu ngaranna kolot nyagelein kolot pituin mama ajengan sanukri teh geus kaancikan ku rasa deudeuh jeung rasanya ka Jumani teh ilaharna rasanya kolot kanu jadi budakna nineng sabenerna mah mama ajengan teh tapi dalah dikumaha apanan baheula teh ajengan anjeuna mung saukur purah katitipan
oge atupan baheula teh Mama ajengan sanukri parantos ngayakeun perjanjian sareng sobat nu janten guruna nu katelah Raden Maulana nu tayalian Bapak Pituina Jumani teh sapartos anu kauninga dina eta perjanjian teh harita Mama ajengan sanukri saolah menang pancen kudu mampu ngadidik Jumani nu harita masih keneh bisa disebut orok, kudu mampu ngadidik Jumani ku mang pirang-pirang bag-bagan ilmu agama jeung segala rupa pangarti anu patula patalina jeung akhlak kamanusaan anu teu kaluar tina aturan oge syariat agama anu dipibogaku atawa atanapi anu diagem ku Mama ajengan sanukri. Berkah eta oge sok sanajan Jumani teh watakna hese diatur kalayan boga watak ngedul ari kana pelajaran agama nu diajarkeun ku Mama ajengan sanukri mah timimiti jampe wudu, salat, maca Quran, diajar hadis, nahu, sorof jeung sajabana we. Jumani teh kawilang calakan gampang timuna sok sanajan ngan saukur sekali atau dua kali diajak ngajarkeun hungkul Mama ajengan teh matak teu aneh Jumani mah nyage laku lampahna oge watakna nu sakapeung ngahanakeun balerea ari ilmu agama mah geus bisa disebut masagi jeung deui Jumani teh hafanan katalah jalma sabar anu sanggup ngandalian amarahna oge sanggup pikeun ngalawan atawa meper nafsu birahina nalika harita manehna nincak akil balik nu netelakeun manehna geus jadi jalma dewasa. Tah kulantaran kitu Mama ajengan sanukri salila ieu teh tara ieu maksa-maksa atawa corak-carek ka Jumani sanggeus ngarasa cukup mah mere palajaran ka Jumani. Mama ajengan sanukri parantos ngarasa gugur kewajiban sok sanajan sakabeh ilmu nu teu sidikna diketerukeun ka Jumani teh perlu atawa kudu disampurnakeun deui ku amal kalakuan anu can loba dipilampah ku Jumani. Kusabab pancan boga pangalaman can boga luang pikeun nyampunakeunana kalahkah hayo hoe paan geuningan harita teh ngadon kaburu kawin jeung bisoda atuh rada kaganggu sabenerna mah harita teh pangajaran ti Mama ajengan sanukri teh nu keur sasatna leleng ka halu pikeun ngasakeun sakabeh ilmuna tapi nyakeun bae ari kitu teh mah da harita oge Raden Maulana tos ieu masihan gamaran mun aya widiti nu maha suci kalayan taya halangan harungan mah Jumani teh bakal ngasakeun ilmuna di nagara indung pituina nu sasat lain bangsa manusia pan. Tah harita teh Mama ajengan sanukri kengeng ilmu nu rada aheng oge ti Raden Maulana teh nu langsung diijazahkeun dina waktu harita anu salah sahijina Mama ajengan teh dipaparinan ilmu anu sanggup nyinglarkeun hijab antara alam manusia jeung alam lalemut. Samalah Mama ajengan teh sabenerna mah bisa
nganjang ke alam sejen, tapi da jarang digunakan ku mamajengan teh. Ari teu penting-penting teuing mah jeung deh aya onyoyna eta ilmu teh. Pamisa waktu-waktu mamajengan palai nganjang ka nagara pasir hingki, nagara nu aya di alam lelemut eta, mama ajengan bakal kenging naon kitunya spesial lah, kenging kamuliaan di negara eta teh, muhun dispesialkeun meureunnan kitunya mitra. Tah kusabab eta oge mama ajengan teh tos tiasa disebut wanoh kalayan akrab oge kanu kumawasa di negara pasir hingki. Di antarana Prabu Raga Permana oge nyimas kana ngaarum, nu sasat jadi aki oge indung pituina Jumani. Matak mah make aya nu wani ngaganggu ka mama ajengan Sanukri khususna, umumna ka warga masyarakat Kampung Jenggung, sasat tempat umukna mama ajengan Sanukri. Tah ku kituna harita oge Kirangga Suteja nu jadi papati nagara pasir hingki, sok sanajan can wanoh pisan ka mama ajengan Sanukri mah karaos ajri estu ngajenan pisan. Pan harita teh satutasna marengan ngayonan tanaga rongkah tina anu kaluar tina layon Jumani teh, Kirangga uluk salam ka mama ajengan Sanukri, samalah make jeung nyembah sagala rupa kawas karajana. Sabenerna mah harita teh mama ajengan Sanukri katut Kirangga teh uplek ngobrol mempedah nu katempo ku masyarakat Jenggung nu harita ngariung teh. Katempona ngan saukur sakumpulan haseup bodas nu ngurilingan mama ajengan Sanukri jeung layon Jumani harita. Samalah dibarengan ku sora jeung hawa nu pikakeungeun. Sarengsena layon Jumani dipasrahkeun ka Kirangga harita. Kirangga seja amit teu poho nyembah jeung uluk salam ka mama ajengan Sanukri. Mama ajengan Sanukri mawa kajengan mama Sanukri maksud teh mawa layon Jumani harita teh Kirangga ngablesat deui muru ka nagarana. Dibarengan ku ngongna sora adan wa udin ti tajuk harita. Kirangga katut para punggawa nu nyaksian ti kaanggangan ningakeun alam manusia kum sakurna warga masyarakat Kampung Jenggung katut mama ajengan Sanukri nu nyuuh kanu gunukan samping poleng nu dipake ngarurup layon Jumani harita. Kirangga Suteja dibarengan ku para punggawa nu teu sidikna sorak ambal-ambalan ngarasa bagja tur sugema lantaran hasil ngalaksanakeun pancen ti Ratu nyimas kana ngaarum, kalayan lancar tur tinekanan. Di satengahing perjalanan nu dibarengan ku ramena para punggawa nu terus surak oge Kirangga nu mayang layon Jumani kalayan hate nu sugema ngadadak di sabeh luhureunana aya nu ngabedega nulak cangkeng.
Mangawakan jangkung badak, si mardada pudi amplotan mata bolotot, si hungrang ngeteng. Netelakeun eta hiji makhluk nu kacida pika gilaeun, matak sawan tur ginggiapeun ka nu borangan mah. Nyapikeun nu borangan nyala katak seuri. Kan aneh. Suarana teh cempreng jiga budak bolon olaleho. Pohara we aya wae nya. Ari awak jangkung badak pikasieun. Hari suara cempreng. Urang ngaso heula mitra ngasonya. Ngaso heula mitra ngasonya, mohon. Sapertos biasa atuh dina sesi ngaso ieu pribados saja nepangan wargi-wargi anu saratia ngadangukeun ieu pedaran carita. Anu aya dina kolom komentar, selebet kana kolom komentar. Oge boh wargi-wargi anu parantos ngajapri kana ngalangkungan WA pribados, mohon. Di antawisna nyaeta atuh kahiji pribados teh seja nepangan saderek Kang Ade Sukarna nu linggih di Bandung. Aturannya ka Kang Ade atuh nuhunnya mugi aya dina kawilujengan. Atuh terasna ka Kang Maryana Ayana nu linggih di Rengas Dengklok Karawang, mohon. Salam baktosnya ka Kang Maryana Ayana uge ka keluarga sadayana nu aya di Rengas Dengklok Karawang. Mugi aya dina kawilujengan. Terasna ka Kang Iim Ruhiat. Kang Iim Ruhiat cenah di Tasikmalaya cenah teu mari teh, mohon. Pilujengnya Kang Iim Ruhiat atuh nuhun nya kana pangarojongna. Mugi Kang Iim Ruhiat oge kulawarga anu linggih di Tasikmalaya aya dina kawilujengan. Atuh saterasna Kakang Egi di Cijerah. Oge Kang Rahmat di Kampung Jenggung anu aya di Cianjurnya. Mugi aya dina kawilujengan kumna ka warga-warga Kampung Jenggung, ka para sepuhna oge ka para wargi-wargi di ditu. Mugi masing area dina kawilujengannya, mugi atuh masing tetep sehatnya sadayana. Atuh nuhun nya kana pangrojongna. Salam baktos ka sadayana. Atuh salajengna ka Mas Oyum anu linggih di Bihboraya Kopo. Oke teras ka Haji Asep, oke ka Teh Wiskana nu linggih di Ranca Ekek. Di Ranca Ekeknya mohon. Mugi aya dina kawilujengan. Atuh saterasna mohon ieu teh aya Kang Dego Cimerang. Mohon Kang Dego Cimerang di Purwakarta saurna teh. Mohon salam baktos ka Kang Dego nya di Purwakarta. Mugi area dina kawilujengan. Salajengna aya anu wargi anu ieu teh ye nu mun enggal ye nu enggal lebet kana kolom komentar. Saderek Kang Haris Arisandi mohon di Sukabumi saurna teh. Wilujengnya Kang Haris atuh nuhun. Mugi atuh Kang Haris Arisandi nu linggih di Sukabumi oge kulawarga sadayana aya dina kawilujengan. Atuh nuhun ka sadayananya anu parantos ngarojong kana ieu channel. Mugi Allah Subhanahu wa taala kagentosan kana sagala rupi kasayan palawargi sadaya kumang pirang-pirang kasayan deui nu langkung-langkung agengnya mohon. Atuh nuhun sadayananya mangga urang teraskeun deui.
Eta makhluk anu pikagilaeun teh jelas harita nunjukkeun ancaman ka Kirangga katut para punggawa pasir hingki. Rangga, patih kejul, ipis buri, daripada si lain capek gawe, karena gara nu dirajaanku raja nu ceplek jawer ngada janjang. Yuni hayam kabiri goblok, ya teh menang milu, mending kena milu jeung aing. Kaulah panggil ratu gendis ini. Siapa bakal panjang. Oh adi ketesak sama model gitu. Sok kaya, si ayah nama ya. Ayon pasrahkeun. Tulis ya orang milu ka negara aing. Kalagerahan. Eta ge mun sia ngarasalangan ieu pun siap manci mah kok aing ayeuna keneh moal diantep hero rucet aing mah nilai banci teh. Cek eta makhluk nu cumarita asa teu payus jeung dedeganana nya. Di satu kanggeunana geuningan eta teh dibarengan ku baladna oge nu harita eta makhluk anu pikagilaeun teh dibarengan ku baladna oge nu rupa-rupa bentuk jeung rurupaanna teh estu hiji oge eueuh sahulun kabeh katempona matak inggiapeun nya malum bangsa siluman meureun. Lagadalah geuning silai ngeling-ining tukang hianat laknat sia abong bibir teu diwengku bong lidah teu diulangan samunahna wae sia ngabacot teh najis ai teu sudi abriga-brigan sampai teu sudi abriga-brigan aing cadu ku haram depak keur aing kudu milu ka mangkeluk samode sia pecahkeun heula ieu dadah si Rangga ari kudu masalakeun ieu layon cah najis aing. Pokna Ki Rangga nu harita ngagidir nafsu nyang hareupan mangkeluk anu tetela ngaranna teh Ranggining nu taya lian geuning urut sobatna nalika lain Ranggiring maksudna punten Rangbiring nu harita urut sobatna nalika Rangbiring masih jadi kegedean di negara Pasir Hingki. Samalah Ranggiring teh salah sahiji papatih nu kalintang bisa diandalkeun harita teh kusabab kasaktianana estu teu bisa dianggap enteng. Maksanajan sora nepi kasebeleun jiga kitu tapi kusabab Ranggiring teh ngarasa kuciwa ka Raja Prabu Raga Permana nu dianggap naleutik buri nu harita milih ingkah ti Karajaan Pasir Hingki pun ninggalkeun tanggung jawabna nu kalah ditumeureukkeun ka putrina nyaeta Nyimas Kana Ngarum teh. Katambah Ranggiring teh nyage sakti mandraguna tapi manehna bisa dikasebut lalaki leumpeuh yuni nu teu bisa ngandalian nafsu birahina. Atuh teu heran harita teh nalika Nyi Ratu Gendis ini mapatkeun ajian asihanana nu katelah ajian kelecis iblis. Pababisan harita teh para punggawa oge gegeden negara Pasir Hingki kapangaruhan ku eta ajian. Salah sahijina nyaeta Ki Ranggiring eta anu akhirna Ki Ranggiring
Kirang-giring teh antuk nangahianat ka negara pasir hingki. Nu kiwari manehna samiuk ngahiji jeung Nyi Ratu Gendis Hinis pikeun nambahan kakuatan negara kalagrahan nu beuki dieu beuki kuat. Dasasat loba urut kegeden negara-negara siluman nu milu kapangaruhan nya kaasup negara pasir hingkik nu dijadikeun negara seolah dijadikeun negara satru kabuyutan. Ngan eta oge teu sakabeh kegeden sakti nu jadi bebenteng negara bisa dipangaruhan. Da geuning Kirangga Suteja Katut Arya Dewi Reksa mah teu kitu wae gampang kapangaruhan ku ajian kelecis iblis bogana Nyi Ratu Gendis Hinis teh. Kawantu dua papatih eta mah mampu ngandalikeun hawa nafsuna. Sok sanajan manehna oge pan kasebut lalaki tulen sakitu dirayu ku mangrupa pangbibita nu ngabalukarkeun ka ondangna birahi tiap lalaki. Nya salah sahiji pangaruh ajian kalecis iblis bogana Nyi Ratu Gendis Hinis teh Kirangga Suteja Katut Arya Dewi Reksa mah estu kawilang kuat kalayan nepi ka kiwari masih satiasa tuhu ka negara pasir hingkik. Estuning teu ungkut kalinuan, teu gedag kaanginan, pageuh pancek nyekel kepercayaan diri, satiasa tuhu kana janji nu kungsi kedal, salaku pangagung. Duanana oge netelakeun satria pilihan anu pantes menang kahormatan salaku pangagung. Jadi wakil papayung agung nu ngabahu denda di hiji nagara, nu Cakrawati di hiji negeri. Ulu eta si goblok wawaniatan mata jeung hayang dipejakeun dadana sagala rupa. Kawas nuhun sia ngacapluk teh ulu aduh sia watir aing mah nulis teh anak nujiet di euy nujiet aing mah sok sia guru lah ayon pasrahkeun dibikeun syukur jadi ditemanya da kumaha mah bakal dipaksa sia goblok. Kituna teh Ki Ranggiring sabari ngebelesat sabari nyolodorkeun leungeun ka tuhuna nu rangguas jiga lancah nu dek anggeum beungeut. Kirangga harita teu cicihingeun sabari dina kaayaan mayang layon jumani harita Kirangga ngagiwar ka palebah kenca kalayan ngagilekeun sirahna saeutik atuh plos we. Panarajang kiri Ranggiring teh ngeplos ngakan angin tapi sakilat leungeunna leungeun kencana Ranggiring teu kanyahoan geus nyampai dina punukna Kirangga jiga nu keur ngajibir anak ucing we atuh. Harita Ki Ranggiring ngarawe punukna Kirangga kalian dibarengan ku sing perjalna kuku-kukuna nu ngadadak kalaluar tina ramo-ramona Ki Ranggiring nu marencos seukeut jiga balati. Kirangga nu harita sasat keur mayon layon jumani teu bisa laluasa pikeun ngagiwar deui nyingkahan eta panarajang. Sok komo ari bisa males mah keur mah eukeur kasaktian Ki Ranggiring teh aya di saluhureun anak Kirangga Suteja. Katambah tarungna teu bisa laluasa Kirangga teh da puguh sabari nanggeui layon jumani teh ya. Anu antukna daek teu daek Kirangga pasrah kana naon nu bakal tumiba ka dirina harita. Pasrah oge lain boga harti taluka pasrah ieu teh lain boga harti taluka
di kirang giring kirangga teh dia mah bubuhan ku beak dengkak we hese oja anu antukna kirangga peureum atuh jalak katak deui kirang giring harita kadenge ceuri sabari pok nyarita. Aduh, ieu mah jago anjeun. Kumaha ya? Asa puyeuh-puyeuh teuing ya mani. Asus ya. Balaga pisan make wani-wani hayang dipegahkeun darah segala rupa. Dijiwir aku kita ladon peureum sia mah. Nasa ketungulin. Tahu ketawa lagi siap aduh ampun ya mah ya. Sia tong loba bacot goblok sok isi deh modaran aing mah modaran buru-buru goblok ieu montong hayo jauh di aing rujit aing tadi sor sia teh anjing goblok. Kirangga nu harita memang geus sejak pasrah sajeroning beureumkeun kadua panonna dina hati meredih ka Gusti Nu Maha Suci nada-nada kanu maha kawasa secamuntang tulung kanu agung lain pedah sieun ku pae anu dipika hariwangku kirangga harita tayalian ti layon Jumani keur dipayangna mun teh mah eta layon bisa kabawa ku kirang giring nu saterusna bakal dipasrahkeun ka Nyi Ratu Gendis Sinis. Mana teuing cenah kajahatan teh bakal beuki mahabu teu mustahil negara pasir hingkik oge bisa-bisa hancur atawa jadi negara patalukan kalagrahan tutang tuwe kirangga teh moamikeun ari kudu nepi ka ngarandapan hal sarupa kitu mah. Na kudu kumaha atuh ieu teh cenah. Aing teh ku bodo-bodo teuing mun teu wasa ngayonan pangawasa kirang giring. Karecokna hate kirangga harita marengan durderna dua punggawa nu dibawa ku kirangga ti nagara pasir hingkik nu keur ngayonan para punggawa nu dibawa ku kirangga harita. Ngayoran para punggawa nu dibawa ku kirang giring maksud teh di negara kalagrahan harita dua pasukan teh nya ge teu loba keur papuket we perang campuh salawana kirangga rada tak oge harita ngayonan kirang giring kumaha atuh salajengna ieu carita mangga diantos dina waktos anu salajengna nya mohon insyaallah urang teraskeun deui dina waktos anu kapayun mugi urang aya dina kasehatan oge aya yuswa sadayananya urang teraskeun deui dina kabagian anu 10 atuh ayeuna mah jalaran waktosna teu kapan geningnya mohon ulah kadang-kadang ngapunten nya kasadayana tangtos seueur lepatna pribados teu tangtos seueur hilapna mugi atuh tiasa ngapunten ka pribadosnya mohon mangga atuh pribados saja undur diri wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.